Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal jaizi eta sareng eta tetep dina sawarehna perkara anu jaiz. Alladzi jaiz yajibu anu wajib. Naon i'tiqaduhu nekadkeunana itu lagi. Ru'yatul mu'minina hari ningalina pirang-pirang zaman iman lillahi ka Gusti Allah azza maha mulia Allah wa jalla jeung maha agung Allah fil akhirati di akhirat. Ayajibu tegasna wajib ala kulli mukallafin kasakabeh jalma mukallaf. Naon aya kakidah yen ta nekadkeun mukallaf anna ru'yatahu ta'ala kana sanyana ningalina Allah ta'ala fil akhirati di akhirat jaizatun eta anu meunang lamun taniatun teu narima kacegah itu ru'yah ya Allah ta'ala karena sanyana Allah ta'ala alaqo eta nyantelkeun Allah ru'yatahu kana ningalina Allah alastiqroril jabali kana tumetepna gunung fi qaulihi dina dauhan Allah fa inistaqarra makanuhu fasawfa ta'ala. Tegasna dauhan fa inistaqarra mangkalamun lima tumetep naon makanuhu tempatna itu jabal fasaufa tarani maka bakal ningali anjeun ka kaula wa asbataha jeung netepkeun Allah kana ru'yah di qaulihi ta'ala dina dauhan Allah ta'ala wujuhu yauma idzin nadhirah. Tegasna dauhan wujuhu yauma idzin nadhirah wujuhun ari pirang-pirang rarai yauma idzin dina fe kiamat nadhiratun eta anu ningali itu wujud nadhiratun eta anu mencorong itu wujud nadhirah teh mencorong ila rabbiha ka pangeranna itu wujud nadhiratun eta ningali itu wujud pasti qrorul jabali jeung ari narima tumetepna gunung jaizun eta wenang lamun taniun teu narima kacegah fal mu'allaqu alaihi maka ari anu dicantelkeun alaihi karena itu istiqrarul jabal wa huwa ari itu mu'allaq alaih ar-ru'yatu ar-ru'yatu jaijun eta meunang fal mu'allaq alaih jaijun jadi jaijun khobar fal mu'allaq alaih wa huwa jadi jumlah mu'taradhah jeung ru'yah ya annal mu'allaqu ala jaiz jaijun ya annal mu'allaqu karena sanyana anu dicantelkeun ala jaiji kana perkara anu wenang jaijun eta wenang lakin ru'yatuna lahu tetapi na ari ningalina urang sadaya Allah ta'ala ka Allah ta'ala in guiri kaifin eta tina henteu make cara kaifin guiri surat tegasna tina henteu make gambar karuyati ba'dina saperti ningalina sawareh urang sadaya ba'don ka sawarehna deui wa min guirin hisorin fi jihati wa min guirin hisorin jeung tina henteu narima karingkeskeun fi jihatin tina hiji arah ta'ala maha luhur saha Allah anzalika tina itu suah jeung jihad uluan tegasna maha luhur Allah kabiron tu anu maha agung Allah wa nafa'u jeung nganapikeun aruyata kana ningali sa'al mu'tazilatu kaum mu'tazilah qabbahumullahu ta'ala qabbah geus ngagorengkeun hum ka mu'tazilah saha Allah ta'ala Allah ta'ala tina sawarehna perkara anu jaiz anu wajib ditekadkeun ku urang loba perkara jaiz wajib ditekadkeunana mana nu jaiz wajib ditekadkeunana ru'yatul mu'minina lillah
ningalina jelema nu aya imanan ka Allah. Jadi wenang urang ningali Allah. Kan kade ningali Allah lain ku mata kepala, da mata kepala mah paragi ningali kana mahsusat nu bisa dipanca indera. Ningali Allah teh wenang. Kan mumtaniul wuku narima kacegah illa li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah mah kasaksina di dunia teh ku Kangjeng Nabi. Di mana ningali Allah teh yang wenang di dunia atau di akhirat? Komo di akhirat mangke. Yajibu ala kulli mukallafin ayyatakida anna ru'yatahu ta'ala fil akhirah jaizatun la mumtani'atun. Ya, ngamanaan akhirat teh batur manugeus ninggalkeun dunya. Da dunya jeung akhirat teh ibaratun an halatail qalbi. Hiji istilah tina dua tingkah hate. Jadi aya tingkah hate dunya, aya tingkah hate akhirat. Lamun tingkah hati di dunia moal bisa nyaksi ka Allah, lamun tingkah hati akhirat nyaksi ka Allah. Nah lamun keur bahasa umum keur bahasa umum ulah nyebutkeun nempo Allah di dunia nu ieu. Da dunia nu ieu mah lain tempatna nyaksi ka Allah. Da dunia ieu mah mahsusat ngaran dunia teh manu syahiduha perkara nu kasaksi ku mata kepala eta dunya. Sedengkeun Allah moal mata kapanggih ku mata kepala, susul wujud Allah wujud akli, sedengkeun mata kepala mah hisi, mata hisi mah kapanggihna ku hisi deui. Atuh panon nu mana anu nyaksi ka Allah di dunia, anu mata kepala ieu geus teu berfungsi. Karungkub punyaksi nah hate gitu. Kan sok aya kalana panon nu ieu teu berfungsi balas keur ngalamun nu ngaliwat teu katempo nu ngajungkereng hareupeun teu katingali balas keur manteng ingat ka manehanana tanyaksi ka Allah ge kitu. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ari sakabeh makhluk 'alaiha nu aya di dunia nya di muka bumi panin eta anu ruksat. Jadi sakabeh makhluk ruksat. Lamun urang geus nyaksi makhluk ruksat nu aya Allah hungkul di dunia keneh urang mah nyaksi ka Allah. Itu matak cipta di ngaran dunia mah ngaran dunia jeung akhirat ta ibaratun an halatail qalbi istilah tina dua tingkah hate. Lamun tingkah hate nyaksi keneh kana dunia moal bisa nyaksi ka Allah, lamun tingkah hate geus pana tina urusan dunia nyaksi ka Allah. Ari Nabi geuning mata kepala nyaksi ka Allah, ya pan mata kepala mah aya dina jasad Nabi, sedangkeun jasad Nabi hakikatna ruhani, ruhani Kangjeng Nabi sirullah. Tah nu nyaksi Allah teh nu mukalamah jeung Allah teh nu nyaksi ka Allah teh sir. Jasad Nabi ruhani, jasad Nabi sirullah. Geuning jasad Nabi ruhani. Nah, alasanna pangna jasad Nabi disebutkeun ruhani sabab ku jasad Nabi kapenak naon nu kapanggih ku rohani gitu. Idza dhahara ala jasadi nafsil mutmainnah. Eta dalilna. Di mana tetela dina jasad anu di jerona aya nafsul mutmainnah. Naon al atharu ruhiyah tapak bangsa. Katoyil masafa wa ilmil ghaibi saperti toyul masafa. Ngadegkeutkeun jarak anu jauh sakiceu panon ti dieu ka Mekah.
Toyul qiraah saquran 6.660 ayat sarakaat salat saperti Sayyidina Utsman. Wa ilmil ghaibi uninga kana nu gaib nabi uningeun ka jelema nu aya di barzah. Disiksa na ahli barzah, dirahmatna ahli barzah kauningan kunang. Fala ismalahu illa ruh. Eueuh ngaran pikeun eta jasad kecuali ruh. Ngaranna matak jasad Nabi maru sabab ku jasad Nabi kapanggih. Naon nu kapanggih ku jasad Nabi? Perkara nu kapanggih ku ruh. Matak eueuh ngaran pikeun jasad Nabi kecuali ruhani. Matak aya akal gurizi, aya akal ruhani. Nu nyaksi kalau teh akal ruhani. Atuh wenang nyaksi ka Allah di dunia wenang. Mising lain nabi oge, mising sanes nabi oge. Lamun taniatun li anna Allah taala ala qur'iyatahu ala istiqraril jabal. Allah netepkeun kana nyaksina ka Allah kana tumetepna gunung fa in istaqarra makanuhu fasaufa tarana. Malah ku Allah ditetepkeun ru'yatullah teh dina dawuhanana wujuhu yauma idzin nadhirah. Pirang-pirang raya dina poe kiamah nadhiratun eta nu moncorong harumung sanajan di dunya na beungeut ka hideung. Di dunia na beungeutna bodas tapi eueuh iman poek isukan. Tak mending hideung bari aya imanna. Di dunia na kasep tapi eueuh iman cilaka guys. Ila rabbiha nazirah. Urang mah pan beungeut teh di hade-hade. Ting naon motivasina pangna beungeut di hade. Ai batur mah ditutupan beungeut teh. Ai urang mah dieneng-eneng beungeut ge. Make pencuci muka. Tercukup pencuci muka pakai pons, pelembab segala rupa. Aya krim siang, aya krim malam, kan gitu deh. Aya lalaki mah da biasana sabuktina we. Teu kaduga meuli pencuci mukana beakeun ku rokok. Awewe mah eta teh wajib eta teh. Bukan begitu teh. Lila jika lila keneh dandan daripada salat jika. Jadi yang salat mah lila dang. Tak dandan jam 3, beresna jam 5, 2 jam. Malah pangantenan teu kabur salat lohor danya make up. Yang make kaedah usul fikih ad-darurat tubihul mahdzur. Darurat pelebah mah. Darurat cenah ada make up na meunang mayat eleh geuning ku bayaran make up daripada ku aturan pangeran. Eta teh hiji teh dua boro-boro nu kawinna lain santri, nu santri nu kawinna oge kaliwat lohor eta. Gua mang cecep kemana? Harga surga ku harga make up. Wastiqrarul jabal jaijun lamun tani untuk mentepna gunung eta jaid teu narima kacegah. Fal mu'allaq alaihi wa huwa aruyah jaid nu dicantelkeun kana istiqrarul jabal na eta ningali Allah wenang li annal mu'allaq alal jaid jaid sabab nu dita'allukeun kana perkara nu wenang eta wenang eta dalilna. Kan kadek lakin ru'yatuna lahu ta'ala tetapi nanyaksina urang ka Allah ta'ala min gueri kaifin tina henteu make cara ai min gueri suratin tegasna tina henteu make surah karuyati ba'dina ba'dun katempo ieu mah Mang Dani ieu mah Mang Bocil
wa min guerin hisorin fi jihadin jeung teu narima karingkeskeun dina hiji jihad sugan mangdani jebul ti belah kulon Allah mah teu kitu wa nafa ruyatal mu'tajilah nganapikeun kana nyaksi ka Allah saha kaum mu'tajilah matakobahumullah kaum anu digorengkeun ku Allah gara-gara nganapikeun ngamustahilkeun perkara nu dijaizkeun ku Allah ceuk Allah wenang ceuk mu'tajilah temenang mustahil peminaja ije jeung eta tetep tina sawarena perkara anu wenang alaihi taala ka Gusti Allah taala irsalu jami rusuli ari ngutusna sakabeh pirang-pirang utusan alaihi meta tetep ka para rasul assalatu wa rahmat wa salamu jeung kasalamatan fa irsaluhu taala mangkari ngutusna Allah taala lahum ka para rasul alaihi meta tetep ka para rasul assalatu wa rahmat wa salamu jeung kasalamatan bipadlihi eta kalawan fadl Allah la bitorikil wujubi lain ku perjalanan wajib alaihi taala ka Allah taala ngutusna sakabeh utusan wenang ka Allah teu wajib Nabi Muhammad diutus wenang Nabi Isa Nabi Musa Nabi Ibrahim diutusna ku Allah teu wenang teu wajib mun rasul tos teu aya malah ditutup ku Kangjeng Nabi Muhammad geus moal deui aya rasul sabada Nabi Muhammad aya ahli warisna mana ulama mun Allah wenang ngadamel rasul Allah ge wenang ngadamel ulama anjeun masantren wenang dijadikeun ulama wenang lain wajib deh awas ya maneh ku aing di pasantren keun wajibnya jadi ajengan bisi bapak maneh nyebutkeun wajib balik pasantren jadi ajengan salahan nu masantren mah wajibna teh ngaji bisa jeung teu nama Allah nu ngaturna wenang Allah mere bisa ka jelema nu ngaji boro-boro urang rasul wenang diutusna ku Allah fa irsalu ta'ala lahum alaihi wassalatu wassalam bi fadlihi nugraha Allah mun aya utusan diutus eta fadl Allah atuh mun aya nu dijadikeun ulama tinu ngaji eta ge sami fadlna Gusti qul bi fadlillah bejakeun ku anjeun kabeh ge fadl Allah la bi tariqil wajib lain ku perjalanan wajib alaihi taala ka Allah taala li annahu taala karna sanyana Allah taala la yajib eta teu wajib alaihi ka Gusti Allah naon sayun hiji perkara kama saperti kaul marunu geus kaliwat itu mah wa dalilu jeung ari dalil anu nuduhkeun ala anna fi'lal mungkinati karna sanyana migawe pirang-pirang perkara anu mungkin aw tarkaha atawa ninggalkeun itu mungkinat jaizun eta wenang pihak kita la diakna Allah taala antakula eta yen ta ucap anjeun qadit tafaqo kana ucapan qadit tafaqo nya tegas narima sepakat qadit tupiko nyata disepakati naon ala jawazil mungkinati wenangna pirang-pirang mungkinat qadit tafaqo nyata sepakat para ulama ala jawazil mungkinat karena wenangna pirang-pirang mungkinan. Kalau wajib mangkalamun wajib alaihi ka Gusti Allah taala naon pilu syai'in miga hiji perkara min hatina itu mungkinan lan qalaba tang tunarima pindah non aljaiju perkara nu jaiz wajiban eta jadi wajib. Walau imtana jeung lamun narima kacegah alaihi ka Gusti Allah non pilu syai'in miga hiji perkara min hatina mungkinan lan qalaba tangtu narima pinah non aja iju perkara nu jaiz mustahilan karena jadi mustahil lamun nu jaiz jadi wajib lamun nu jaiz jadi mustahil tingali mun wajib ka Allah ngadamel perkara nu mungkin berarti tina jaiz pinah kana wajib mun jaiz ka Allah atawa lamun narima kacegah ka Allah alias mustahil migawe perkara nu mungkinan berarti jaiz pinah kana mustahil sedangkan wan kilabul jaiz wajiban au mustahilan ari narima pinah na jaiz kana wajib au mustahilan atau kana mustahil batilun eta batal atuh pabatul lamang kabatal naon mah perkara ada nu ngadatangkeun mak ilaihi kana itu in kilabul jaiz wajiban wan kilabul jaiz mustahilan wa huwa itu ma ada ilaih wujubuha awim tinauha wujubuha eta wajibna itu mungkinat awim tinauha atau narima kacegahna itu mungkinat wa sabata jeung tumetep non wujubuha wa sabata jeung tumetep non zawajuha wenangna itu mungkinat wa huwa ari itu
Subutul jawajil mungkinati al matlubu eta anu disupri. Pakon bana makanya tatetela lakapikeun anjeun non ma perkara yajibu anu wajib ma wa ma jeung perkara mustil ma wa ma jeung perkara ya juzu anu wenang ma fi haqqi ta'ala diakna Allah taala bidalil qat'i kalau dalil bangsa pasti. Fahris alaihi mangka kudu nemen-nemen anjeun alaihi kana itu mazkur minal wajibat wal mustahilat wal jaizat. Beres tah? Akidah uluhiyah beres. Terdiri tina wajibat, mustahilat sareng jaizat. Kantun akidah nabawiyah. Wa amma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqi rasul wallahu a'lam.